ngobrol jeung Sutimah nyawalakeun rencana satuluina lantaran hayang buru-buru kawin ngarah resmi. Sutimah pasrah sumerah nurut kana kahayang Surajaya da memang eta nu dipikahayang ti Bareto. Sedengkeun si Bohek sanggeus diusir ku Surajaya ngingki gemuruh ka Mang Kayim nu keur ngadaweung sorangan deukeut istal. Mang Kayim heraneun lantaran nepos si Bohek nu geuneuk siga tas ngambek. Aya naon jang jiga nu nguyung? Diusir mang lah. Ayeuna pisan kudu ini tinggal ke Nyimah cilaka mang. Surajaya teh geus kapangawruan ku si Sutimah kitu. Hatena lee moal bisa dielingan buktina we ku kuring kalah ngambek kitu. Diusir. Mang Kayim olohok reuas jeung bingung. Nyamun mamang rek saja ka Surajaya mah pek wae tuluy keun digawe di dieu. Mun geus teu betah mah yalah ini jeung kuring ayeuna. Cek si Bohek bari tuluy asup ka tempatna. Milihan baju nu aralus keneh bes-bes kana gemolan. Sanggeus tarapti teu loba omong kenceling ini teu amitan deui ka babaturanana. Si Bohek ngagedig lempang muru lawang pakarangan tuluy init maju ngulon teu rarat-reret deui. Malah jiga nu atoh asa leupas tina sayang maung. Harita Sakri jeung Uman olohok nempokeun. Lila-lila nyalampurkeun ka Mang Kayim nu sarua ngahuleng siga nu bingung. Akhirna tiluan silih pelong bingung ku pilampaheun pok Sakri tumanya. Ya naon ieu teh mang mun sarareuwas teuing ka mana di Kang Bohek di jiga jiga nu pundung. Diusir budunungan euy di titah ini ayeuna. Beda naon kitu? Teu nyaho manggengan nilih kana kajadian kamari mah sigana si Bohek teh nyarita ka Surajaya. Yen teu panuju ku ayeuna Sutimah di dieu. Da kamari geus ngobrol jeung mang kitu. Kitu nah atuh urang cicing wae mang. Da kuring teu panuju mun si Sutimah aya di dieu teh. Tah kari milih we na Sutimah nu indit atawa urang. Cek Sakri haharewosan. Manehna ge hayang indit kawa si Bohek. Nya kumaha kada pujang we na hayang milu ka si Bohek kitu. Nyarek naon di dieu ge da pasti bakal sangsara. Sabab si Sutimah kejem jeung telenges. Gede hulu jeung adugung. Teresep boga dunungan kitu mah lah moal matak petah cicing. Cek Sakri ngajentrekeun isi hatena. Nu nya-nya teu mikaresep ka Sutimah. Ari jang Uman kumaha? Sarua jeung Sakri teh mal Uman tanes. Ari mikir kadinya na mamang ge sarua tapi na moal kapanggih ku dunungan mun kabur. Cek Mang Kayim akhirna manehna ge ngebrehkeun isi hatena. Alah na make kudu bingung-bingung. Kabur we engke peutingna ha? Sakri ngababarikeun sabab pikirna geus giligrek milu kabur. Ayo atuh ari kitu mah tapi kade ulah kanyawan kuno sejen bisi matak cilaka. Kemun geus bebas urang maluruh gan Partiwi. Susuganan kapanggih, tah bener kitu mang satuju pisan kuring ge. Geus kitu mah para wargi tiluan arasup ka imah. Sarta harita keneh beberes pakaian sabab geus sahate. Yen rek kabur ninggalkeun imah dunungan lantaran geus teu aya pangabetah. Kocapkeun peutingna nu pangheulana kaluar teh Mang Kayim disusul ku Sakri jeung Uman. Sanggeus araya di luar terus pating geredig ninggalkeun imah hayang buru-buru jauh bisi aya nu nyusul. Kamana tujuan urang ayeuna? Ceuk Mang Kayim sanggeus jauh ti imah Surajaya ayeuna mah lempangna teu gancang teuing. Urang ka imah Kang Bohek heula sugan aya di dinya, jawab Sakri nu harita lempang pandeuri. Moal aya sabab eta mah moal betaheun di imah si eta mah tangtuna ge terus ngalalana neangan gan Partiwi. Namun kitu mah urang langsung ngajugjug ka leuweung teh atuh susuganan bisa kapanggih jeung gan Partiwi. Jeung di susuganan tepung jeung Kang Bohek di perjalanan. Tah bener kitu we tu aya mamang satuju pisan. Peuting eta keneh para wargi sadaya langsung ngajugjug ka sisi leuweung. Nu maksudna rek maluruh nyi Partiwi nu ti heula dipikeun ka leuweung ku si Bohek jeung Sakri katut Uman. Sanggeus tepi ka sisi leuweung nu tiluan eureun heula ngadagoan beurang. Sabab teu wani ari asup ka leuweung dina kaayan peuting mah. Ti luaran nyarane kana tangkal dahu bari nunutan. Gancangna carita kaayan geus beurang. Panon poe moncorong ti beulah wetan. Manuk recet disarada ngabagiakeun Sang Surya. Nu tara ninggalkeun tugas unggal poe teu boleh medal di wetan. Alhamdulillah beurang euy. Mangkaning langit meuni lenglang bengras pika betaheun. Muga-muga we usaha urang sing bengras ulah aya halangan harungan. Tapi ti mana asupna ka leuweung teh kiri? Ceuk Mang Kayim bari nilepan sarung bus kana gemolan. Teu nyalahan ti dieu pisan mang terus ka ditu tuluy nanya ka palebah tangkal peun deui. Tidinya terus nerobos leuweung selong
kaki mungkin bakal anyo kalau tengah cek Sakri bari nunjukkan tempat-tempat nukung si diliwatan basa micen nyipar TV tuh aya kadir ayo kaditu Uma nunjuk bari cengket panon molotot kalebak mangkayim para mitra jeung Sakri tinglaliuk melong kanu ditunjuk ku Uman bereh katempo anu keur lempang bangun lungse beuki lila beuki deukeut kanu tiluan horeng si Bohek aya bagja euy si Bohek tuh mangkayim atoheun pisan bener mang Kang Bohek geuning lah teu nyalahan sangkan urang teh nya sabab geus moal salah deui Kang Bohek moal burung nyusul ka Gan Partiwi regreg mun kieu malah loba batur cek Sakri hatena bunga sabab bakal babarengan jeung si Bohek akhirna si Bohek anjog ka palebah nu tiluan baranggok colohok bari ngahegak kawas nu teu percaya kana tatempoanana malah mah teu buru-buru nyarita para mitra sadaya kalah gek diuk bari ngusap kesang dina tarang kumang kayim di deukeutan poknanya ieu teh jang Bohek teh ya kita kayim teh gitu si Bohek kalah malik nanya nya bener ieu mang nu katelah kayim lah kuring nya Bohek tapi kuring heran ye nya mamang sabatul-batul bet kisah di dieu nah kumaha mimitina ieu teh silengkeun kuring ge nu kaluar ti imah pangheulana ka ka dieu ayeuna cek si Bohek bari neuteu Sakri jeung Uman guk gek dariuk gigireun si Bohek tapi teu milu nyarita kieu jang samulangna Surajaya ti panyabaan teh hate mang desanya mah merod we hayang inca geus teu betah cicing di imah Surajaya teh sabab teu resep ku Sutima isukna ujang bet init atuh terus we mang jeung Sakri katut Uman badami nu akhirna init ninggalkeun nunungan peuting-peuting langsung ngajugjug ka dieu da bingung cicing mang teh jeung Sakri geus boga itungan jenjang Bohek bakal ka dieu bakal nyusul Gan Partiwi tak kitu jang oh kitu nya syukur atuh ari saha teh mah dan nya tuh kuring oge bingung ya katuh cicing teh butuh kulunungan nu nya-nya ka pagawe kitu nu kapilih teh teh di Gan Partiwi nu batak teu panjang mikir geus salse mah terus we ka dieu kuring teh horeng tepung jeung mamang nuhuna tuh cek si Bohek bari marah mai lantaran nu tadina asa nu ngelis teh jadi regreg boga balad geus galo ti tadina kumaha ayeuna Kang Sakri tumanya bari melong anu geus kieu puguh ieu mah langsung we urang kaleubeuh urang nempo Gan Partiwi itu tapi ke heula ye sabab kuring capek ya urang reureut heula di dieu jeung dia bising lalapar mah kop teh aman tuh kantong buka aya uras keur bakal di jalan tadi ge Mang Kayim sabatur-batur aratoheun kantong nu dibikeun ku si Bohek dibuka berak dalahar babarengan karasa nikmat jeung sugema sabab keur sakitu laparna bet aya nu mawa uras puguh we ditumbu umur kira-kira para bica sadaya harita teh geus meujeuhna indit opatan ngamimitian lumampa asup ka jero leuweung geledegan nyusul Nyi Partiwi nu bareto dipiri dipiceun kadinya sajeroning lempang si Bohek teu boleh nganaha-naha kana dirina ngarasa kaduhung bet satuhu teuing ka Surajaya ayeuna beuki kapikir yen Nyi Partiwi teu pantes mun kudu narima hukuman nu sakitu kejemna tapi sagala rupa geus kajadian teu bisa dibalikan deui iwati kudu sabar jeung tawakal dibarengan ku ikhtiar kitu de Mang Kayim para wargi sadaya katut anu duaan sahate jeung satujuan pada satia ka Nyi Partiwi opatan ngahaja asruk-asrukan kaleuweung neangan pidununganeun para mitra anu mulia cag tuna heula kaayaan si Bohek jeung baladna nu keur ngapruk ka tengah leuweung neangan Nyi Partiwi ayeuna kocapkeun di lembur Cipelang Surajaya jeung Sutimah tali brasare dipepene ku impian anu pikabungaheun sabab antara Surajaya jeung Sutimah geus paheut pasini janji pasang Subaya rek ngahiji tapi isukna duanana ngarasa kaget lantaran aya laporan ti si Sawor yen si Bohek jeung baturna geus eueuh di tempatna atuh puguh Surajaya meninga jenghok lain leungiteun ku si Bohek tapi leungiteun ku baturna nu tiluan Kang Sawor coba teangan sakali deui nah bener Mang Kayim jeung nuduaan areueuh ulah bakal ribut bising nyalahan ngan ari si Bohek mah teu kudu kaget da memang geus diusir ku kuring parantos den sadayana terus diparios nanging hasilna tetep we nu opatan teh teu kapendak mari kamarna dikunci barang buka
barang dibuka pakai anu opatan teu aya gitu jawab Sawor nu ayeuna geus jadi kapercayaan Surajaya. Waduh kumaha mun geus kieu ya Surajaya bingung manehna teu ngaharepkeun mun sakabeh pagawe heubeul budal kabeh lantaran geus tangtu pagawean bakal acak-acakan eueuh nu ngurus. Rupina mah kalabur Mang Kayim teh Kang nuturkeun si Bohe cek Suti mah milu nimrung hatena bungah ngadenge beja kitu. Masalah pasti kalabur ngan Akang teh jadi bingung ieu teh kumaha mun pagawe heubeul kaluar kabeh sanubaris jadi gantina mangka ning neangan pagawe nu bisa dipercaya teh teu gampang deui. Gampil Kang urang milari dewe nu sanesna da seueur nu peryogi kepada melan mah keun abdi sangem asal padamal heubeul kaluar sadayana ameh teu apameng cek Suti mah. Teka palang mangaruhan sangkan pagawe heubeul indit kabeh. Surajaya ngahulang mikiranana. Jadi tagiwur pipikiran hate teu puguh rasa. Leres deun gampil milari pada malamna Akang sangem. Cek Sawor para wargi sadaya. Harita teh tanes manehna teu boleh nyokong kana omongan Sutima. Surajaya teteg deui hatena pok nyarita. Mun kitu mah atuh carana kagok bubar sina kumpul kabeh pagawe heubeul. Rek dibubarkeun kabeh ganti kuno anyar. Mangga Den. Sawor tuluy ngaleos rek ngageroan para pagawe nu geus heubeul. Reuwasin kabeh sabab tara-tara tisa saribat disaur babarengan. Siga rek aya sidang bring pagawe-pagawe heubeul nyampeurkeun ka Surajaya. Ngariung di teras hareup ngadaguan putusan dunungan. Ngong Surajaya biantara bari digoneng ku Sutimah jeung Sawor. Dulur-dulur sakabeh tidanget ayeuna kahareup kuring kapaksa rek eureun heula dagang. Sabab usaha keur munur loba rugi batan untung. Tak kulantaran kitu kuring teu sanggup ngagaji aranjeun leuwih lila. Sabab bakal ngabalukarkeun bangkrutna usaha kuring. Jadi ayeuna mah wayahna digawe teh eureun heula engke mun aya pagawean deui baris diangkir ka dieu. Pikeun tanana kuring merek mere duit minangka panunung sangkan aranjeun boga bekal samemeh meunang gawe sejen. Jep nu araya didinya jempe beungeut rata-rata sepa teu ngarti kana sabab musababna. Nu ngariung ukur bisa silih reret tayanu wani ngalawan kana omongan dunungan. Mang Sami Den cek Mang Juha dumareuda eueuh nu mahiwal kabeh ge wayahna areur heula. Jawab Surajaya beuki tanes geus kitu asup ka kamar. Dituturkeun ku Sutimah tekung silila kaluar deui mawa rajut dieusi duit langsung dibagikeun ka para pagawe nu dieureunkeun. Kabeh narima duit tapi dibarengan ku rasa heran dina hate. Teu ngarti kana tujuan Surajaya teh nu sanyana mah. Teu ngarti kana tujuan Surajaya nu sanyana. Ari sabab nu dititah eureun teh nu heubeul wungkul Sawor jeung Ruhadi katut Sutimah henteu. Atuh najan narima duit ge taya nu hegar kabeh alum ngandung kabingung. Dulur-dulur sakabeh beral geura beberes geura tinggalkeun ieu tempat. Wayahna sing saladar kuring lain tega tapi kapaksa. Omongan Surajaya eueuh nu nembalan, Mang Juha jeung baturna pating ngaleos. Muru ka pamonokan. Heuleut sawatara waktu ngabruul ningalkeun imah Surajaya. Karasa mata ketir sabab nu eureun teh gawe 10 urang anu bingung namah leuwih ti 10 sabab loba nu geus boga kulawarga. Tapi saurang ge eueuh nu bisa nolak, pating laleos balik ka imahna masing-masing. Mang Juha ngingkig sorangan hatena baluweng, bingung ku pausahaan keur gantina. Ras inget ka anak pamajikan anu geus lila ditinggalkeun, tangtu kaget ngadenge beja kitu. Ari Surajaya jeung Sutimah para mitra katut Sawor harita ngariung ditepas. Sedeng Ruhadi keur nguprak di tukang digawe sorangan teu pipilueun ka hareup. Poe ieu keneh Kang Sawor kudu neangan pagawe anyar, sabab mun teu buru-buru neangan gantina pagawean bakal awut-awutan. Udah moal ka parawan hayam moal ka urus balong moal anu nempo. Atuh saja bati kitu kuring hariwang sabab dina hate aya nu nyelap. Cek Surajaya ngamimitian deui nyarita paroman alun. Agang sanggup lah. Ayeuna pisan sejamiang nanging perkara nu kadua mugi jelaskeun heula kumaha teh Den? Cek Sawor. Ku kalaburna pagawe kuring hijitana yen bakal aya bahaya. Kuring curiga bisi si boek sabatur-batur geus badami. Nu akhirna nuturkeun ka leuweung nepungan si Partiwi nu satuluyna bakal aya nu ngagugat ka dieu atawa aya nu nyerang. Cek Surajaya memang seukeut ari perasaan nama ngan hanjakal aya dina pangaruh Sutimah nu saraka. Gampil atuh Den Akang pajukeun lah. Boro-boro nyang hareupan manusia 10 ese.
najan 1000 ditamul ku akang langsunglah moal make sambal arek dihalah nu kitu malah disamua-sumalekeun sing bercanten ka akang ya akang tameng dada ye si sawor ye sawor nepak dada sirah dangah nemongkeun kasomongan nya Kang sawor ai waspada mah kudu kumaha carana sangkan si Bohek teu bisa tepung jeung si Partiwi gampang kirim aji paling lungan sina nyerep ka sakuliah leuweung sakur arusup ka leuweung bakal katalimeng teu apal jalan nu akhirna katalangsara kalaparan di tengah leuweung tak kitu deh cek sawor beuki sombong sabab boga angkeuhan ilmu warisan ti Aki Wanara aji piling lungeun cenah para mitra saha nu boga aji piling lungan sok atuh petakeun sabab kuring mah boga taksiran si Bohek bakal arindit ka leuweung neangan Partiwi abdi nu bisa kangkeun ulah salempang Kang tema Sutima hayang nemongkeun pangabisa sangkan Surajaya leuwih percaya ka manehna brak atuh jalankeun harita keneh Sutimah metakeun elmuna nangtung yang hareup ka kidul bari sidakep sinuku tunggal sarta beungeut dangah bari peureum bibir kunyam-kunyem mapatkeun elmuna geus kitu mah niup 3 kali ka kidul sabab leuweung aya na kiduleun lemur Cipelang geus kitu Sutimah diuk deui paroman marah mai sarta pok nyarita abi gaduh kayakinan si Bohek jeung baturna moal bisa kaluar ti leuweung sabab bakal katalimeng salilana moal nyalahan teh Sutimah moal Kang ilmu abdi tos diuji ku Aki Wanara tos lulus syukur atuh ari kitu mah keun sina karasaeun ku si Bohek tapi kumaha urusan pagawe ye bisa hasil poe ieu atawa moal Surajaya neuteup ka sawor nu kapapancenan kudu neangan pagawe akang sanggup pokona mah ayeuna pisan bade miang jeung atuh geura indit mun geus meunang kudu buru-buru balik mangga Den sanggeus dibekalan duit sacukupna sawor amitan leos indit rek neangan pagawe anyar indit maju ngetan sabab geus aya niat ti kamarina mun dititah neangan pagawe rek nepungan bapana di Cisaga Ari Sutimah jeung Surajaya harita teh nuluykeun ngobrol beuki uplek we paretaya karisi Surajaya beuki kapangaruhan jiwana sasat geus kakepeul ku Sutimah sabab sakabeh omongan Sutimah taya nu dipungpang Kang abdi bade tumaros cek Sutimah nanyakeun naon pok geura caritakeun pamingkang leres-leres babade mikanya ka abdi waktu serenengan kedah engal diemutkeunnya nah bade iraha abdi mah hoyong engal-engal resmi margi isin ku tatangi bisi magarkeun milampah nu lain-lain isin kumaha asa teu kaharti teuing Surajaya api-api can ngarti kana maksud Sutimah panon neuteub lelebnaker ieu ari engkang santeuna omongan jalmi Kang sok aya we dicaritakeun komo deui da puguh kaayaan urang batan sakieu moal burung loba nu nyangka teu uni keun bae nu ngomong teu puguh mah asal urangna we ulah milampah nu teu puguh pokona masing boga pamadegan kuat ulah babari kapangaruhan ku batur jeung deui laku lampah urang moal ditanggung ku batur tangtu lagi nu nanggung jawab teh urang sorangan tak kulantaran kitu geus ulah loba pikiran nuhun atuh Kang nanging iraha rencana akang teh rencana kawin cek Surajaya teu asa-asa para mitra mun sapada seregreg we Kang bulan hareup urang sasadiaan mun sagala rupa geus kumpul urang laksanakeun tapi hayang nanggap naon abdi mah teu hayang nanggap naon-naon asal saha jeung salamet we Kang syukur atuh kitu mah ta eta hiji tanda yen Sutimah awewe sajati akang bunga amar watu sota bunga ka giri-giri sabab tujuan akang ge nya kitu keun ulah salempang da moal lila-lila nuhun atuh Kang Sutimah kacida bunga heunana ayeuna mah beuki gede hate lantaran moal aya nu wani ngahalangan kana niatna sagala rupa gengan kariprak Ari Surajaya geus kawas boneka ukur bisa ngarenghap jeung ngiceup sabab pikiran jeung perasaan mapaeh kasilep ku ilmu Sutimah nu memang matih jeung sanggup ngalemahkeun jiwa Surajaya para mitra kaum dangu cagtuna heula kaayaan Surajaya jeung Sutimah nu keur meujeuhna anteng ngumar katresna. Silih cangreudkeun kagegeut silih kaitkeun tatali asih silih PHP-keun harepan. Ayeuna kocapkeun sawor manehna ngingkig ngajugjug ka Cisaga. Barang datang ka lembur tepung jeung babaturanana. Jalma nu tepung jeung sawor heraneun silih tanya jeung baturna
sabab najan geus tahun-tahun ge tetep aya keneh anu apal kabakana rupana. Akhirna sawor anyog ka imahna kasampak bapana keur ngadaweung bari ulun padudan. Ka anak nu ngaran sawor geus poho sabab ngahaja dipopohokeun bisi mata kerik pikir. Tapi harita ngadadak curing hak sabab kadinya teh emle. Sawor, namanya teh bener Sawor, cek Sugala bari mencerong. Sorot panon bangun teu percaya kana tetempuanana. Sawor teu buru-buru nemalan kalah geek diuk berjabang baru. Sawor, kadenge henteu omongan kami? Sugala nanya deui pikiran beukit tagibur teu pugu. Kuring memang bener Sawor, na bapa teh siga reuwas geuning. Kami mah reuwas sabab geus teu inget ka anak atuh. Tapi ada yeuna bet norojo deui asa dina pangimpian. Teu pati percaya dewek teh, cek Sugala bari ngadeuketan. Panon tetap melong kana beungeut anakna. Kuring ngarti kana perasaan bapa. Sabab bareto bapa teu kungsi datang ka Imah Surajaya. Eta kungsi datang ka Imah Surajaya nyalursur jadi anak, harita kuring nyaho. Yen bapa ka Cidahayangna tepung jeung anak, tapi ku kuring teu diaku. Tayeuna kuring haja datang rek ngajelaskeun masalah eta. Hah? Ngajelaskeun? Ngajelaskeun naon asa bodoh deui? Sugala musap tarangna nyoba-nyoba nyawang ka alam ka tukang. Nah naon nu geus kaalaman Sugala siga nu geus pikun padahal macan kolot-kolot deui. Bapa inget ka Sutimah, Sawor nyarita deui. Sutimah, tang tuh bae inget anak si Madari nu leungit. Moal patepung deui. Geus dihajatan tiluna tujuna jeung matang. Sabab Sutimah dianggap geus maot, kitu deui Sawor. Hah? Geus dihajatan? Sawor kaget lantaran geus dihajatan. Bener geus dianggap bae. Kami jeung Manari geus pono karepan. Jeung deui geus dengarepkeun bakal patepung. Jeung nu jadi anak teh sabab geus beak dengkap dengan anak. Waktu patepung tapi si anak teu ngaku kakolot sedih kami teh asa teu diaku pun jadi manusia, cek Sugala. Bari gek diuk deui paroman alum taya kagumiraan. Atuh pugu Sawor bingung lantaran nu tadina sono ka bapa kalah teu geus dianggap pos maot. Tapi teu pono karepan paramita. Pok nyarita dari ini ngahaja datang saja nepungan jadi bapak sono tahun-tahun tetepung. Si Sawor mah geus pae atuh. Teh mah Sugala tanes. Acan pa Sawor can pae ieu buktina ieu. Lain eta mah pagawe si Suraj. Saki Wanara. Saki Wanara teh putra bapak Sawor ngaranna urang Cisaga. Sugala teu ngomong deui. Sawor salila-lila kaayaan dirinya jadi simpe. Eueuh nu nyarita keur kitu kurunyung aya nu datang horeng Madari nu ngahajarek nepungan lanceukna. Ayeuna mah Madari teh geus teu jadi ulu-ulu sabab eureun ti sapra kaleungitan Sutimah. Baranggok ngajenghok Madari teh lantaran nempo Sawor keur pahulang-hulang jeung Sugala. Pakpok Madari nyarita. Kang Sugala eta saha na pahulang-hulang bangun bingung. Syukur teh anu datang akang terek ngakurkeun mata ieu teh. Cing pangilikankeun manusia ieu na manusia biasa atawa ririwa. Sabab manehna ngaku-ngaku anak akang teh, cek Sugala teu euleum-euleum. Saha ngaranna cenah Kang? Sawor ngaku nama tapi akang mah teu percaya Sawor mah geus pae atuh. Oh, Sawor mah geus pae sarua jeung anak kuring. Tapi na ayeuna bet datang ririwana nyapan geus dihajatan, kurang sampurna kitu. Atawa aya keneh kapanasaran meureun, cek Madari bari mureleng ka Sawor. Manehna ge teu atoheun kadatangan ku Sawor sabab geus manggih ka nyeri ti anak, sarta anakna geus dianggap maot. Bapak oge mang, cobi tetep beungeut kuring sing tenget. Ulah waka nyangka kana teu pugu atuh sabab kuring teh lain ririwa atawa jurig ieu teh, cek Sawor bari nangtung.
panon melong Kamadari eta ge sidik ari kana beungeut mah atra pisan ujang teh siga sawor tapi da sawor mah geus maot bareng jeung si Sutima anak Mang. Mang, ieu sawor anak Sugala ayeuna ngahaja datang ka dieu. Rek ngajelaskeun lalakon nu baretos sangkan ka harti ku Mamang, ceuk sawor tetep sabar. Hatena pating seredet teu puguh bisi teu diaku ku kolotna. Moal aya nu paeh balik deui ujang sakali paeh mah tetep we paeh. Tapi kuring mah can ngalaman paeh, pan can ngalaman dicabut nyawa. Tapi anak Mang mah jeung anak Sugala mah geus maot. Bener anak Sugala jeung anak Madari geus maot. Mun aya nu sarua eta mah sarima gue meureun tawar diriwana. Sugala sapikiran jeung adina. Sarua jiga nu linglung balubeng para wargi sadaya. Ngadenge omongan kolotna kitu hate sawor sedih lain memeureusan. Sabab nu disawang rek silih rangkul bari silih bagiakeun. Buktina bet kalah debat teu puguh marebutkeun paisan kosong. Sawor ngarasa kaduhung bet geus ngabobodo ka kolot tuhu teuing ka guru. Ujang ayeuna mah geura ini teh sing jauh. Mun riwa geura balik ka alam langeung, mun jalma biasa geura balik ka lemur ujang. Sabab kami moal ngaku anak ka ujang, da kami mah geus sematang puluhna anak ama kami mah. Anak mah geus maot ngan karijenatna. Sawor ngahulang di omongan kitu teu karasa sukuna ngalengkah ningalkeun ti di bawah. Tungkul bari mikiran diri kaduhung sagede gunung bet luluasa. Akibatna malines ka diri sorangan sawor teu basa cacarita deui. Geus teu aya kawani pikeun ngebrehkeun isi hate tuluy manehna hidup saja. Ari Sugala jeung Madari para mitra sadaya. Kanu ngaleos init sanggeus sawor teu katempo. Duanana silih reret tuluy pating rarenghap narik napas panjang. Urang teh sanasi pada kalengitan jadi anak. Nadosana anu geus dipilabak ku urang nepi ka meunang hukuman kieu, ceuk Sugala dumarita. Betras inget kana lalampahan jaman keur. Dosa mah memang loba tapi nasa timpa mun kudu kalengitan anak ku cara kieu. Asana teh kacida teuy, tak nyeri kana hate. Lamun aya anak sejen onaman anu leungit teh ceuk Madari sahate jeung Sugala. Kumaha mun urang nanyakeun ka Ki Onyon atuh? Satuju Kang hayu urang nanyakeun ayeuna lah. Madari cengkat hayang buru-buru nyaho kana kaayaan nu sanyana. Ari maneh rek ka mana tadi teh Madari? Rek ngajak ka leuweung tadi nama urang ngalah suruh bari ulin. Isukane lah uning meninga urang ka Ki Onyon yuk. Geus rempuk kitu mah braduanana init ka imah Ki Onyon rek nanyakeun ngeunaan sawor.
Para mitra kaum dangu tekung sili lages tepi kanu dijugjug kabeneran Aki Onyon teh aya keur ngadaweng bari ngagebugan laleur. Punten Ki, abdi ngaganggu ye, sugala sopana keur ngomong. Oh iya kaje rek aya naon ujang, mending ngaleut duaan ye deh. Hehehe Aki mah, bila kuduaan disebut ngaleut. Nyakeun bae atuh dabongan ngaleut duaan. Sugala jeung Madari pating serengeh gek dariuk dina palupuh nu geus herang. Da sok mileng dipake arulin ku barudak. Aya naon nya teh sanyana ujang Aki mah menyela leuwas ye teh. Perkawis pun anak teh Aki tadi teh aya laratan, cek sugala. Anak nu mana? Naboga kene anaknya. Sawor Ki tadi teh datang ka rompok. Tuluyna kumaha? Mak saja bade naroskeun ka Aki nasaha teh nu salaresna. Pun anak atawa sanes. Adi rupina mah sami ngan teu pati percaya bilih ririwa, cek sugala dari anaker. Aki Onyon kala ngahehe seuri nemongkeun gugusi nu geus eueuh huntuan. Nah kala kagung ujang Ki. Da ujang mah nya atuh na make nanyakeun ka Aki. Ari kajempona ku ujang kumaha? Eta teh sawor atawa lain? Aban ujang nu nyaho-nyaho ge anak ujang sorangan tangtuna ge ujang nu nangtukeun. Eta teh anak ujang atawa lain? Maksud teh kieu Ki, abdi sareng pun lanceuk teh bade nyuhunkeun bong bolongan. Margi tadi teh kasumpingan ku hiji jajaka nu rupina sami sareng sawor. Malah ngakuna ge boga ngaran sawor sarta ngakukeun anak sugala. Nanging pun lancik sareng abdi teh wantun ngaku. Sabab kapungkur tos dianggap lapur malah tos dihajatan. Taku margi kitu ayeuna bade naroskeun kumaha ieu teh sakedahna. Margi ngan Aki nu tiasa diandalkeun kanggo ngemutan hal ieu teh. Sakitu maksud teh Ki, cek Madari. Milu nyarita ngajelaskeun maksud jeung tujuanana. Oh, jadi kitu nya. Kekelana Aki moal rusuh ngajawab. Ari jalmana ka mana ayeuna aya kene di imah tante? Teu aya Ki geus balik, teh mah sugala. Oh, hanya kaya atuhna atuh lain tadi ka dieu atuh. Ayeuna mah geus hese da geus eueuh teu bisa ditaksi rupa jeung jajaganana. Ulah megatkeun harapan Ki mending ge tingali we ku soca batin. Ke heula da kudu pugu atuh. Panon batin ge moal sidikeun lamun can jelas aturanna mah. Ari jalma nu tadi teh urang mana kira-kirana? Na geus kungsi tepung ngajawaacan. Parantos Ki upami teu lepat mah pagawe Surajaya teh. Hah? Pagawe Surajaya? Mun Ki na sapertos nu leuwas. Aduh. Mun cara kitu mah atuh naon salahna mun susul ka ditu? Cek Aki Onyon panasaran, hayang ngajentrekeun sangkan buru-buru jelas. Ah, hoream Ki nyusul ka ditu mah. Sieun manggih bibirang deui keun bae da geus puguh teu ngaku anu di ditu mah. Ngan jelas anak abdi teh. Ngan jelas sanes anak abdi, cek sugala. Horeameun ka Imah Surajaya malah saha teh jeung Madari. Nyari kitu mah geus we atuh teu kudu dipikiran barina oge. Aki Onyon siga nu mungka papanjangan kop kana panggebug laleur terus neangan laleur nu eunteub hareupeunana. Kumaha kidah yang puguh atuh? Madari nanya. Mun hayang puluh puguh kudu rek muguhkeun ka Surajaya. Ngarah teh puguh. Tapi ujang mah teu balaruguh tang teu we moal puguh atuh. Geus ulah dipikiran. Da anak ujang teh geus eueuh. Cek Aki Onyon para mitra tanes atuh meningah ulang Surajaya teh. Jeung Madari duanana teu ngomong deui asa beak picaritaeun. Sanggeus radalila sugala ngajak balik ka Madari. Ki upami kitu mah permios atuh Ki. Madari amitan ka Aki Onyon. Oh beral geura mulang pikiran deui nya masing apik. Nah sanu datang ka imah teh anak ujang atawa